Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu ku simkuring dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, mudag-mudag impian. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueur napi keun teung urang boh tinu sae sareng tinu awonna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Kanggo wargi sadaya anu manco kana yeu carios bil khusus Kang Haji Eka, Kang Rusda, Kang Haji Wawan, Kang Haji Nana, Kang Ajat, Kang Engkus, Kang Syarif, Kang Wowo, Kang Sahabudin hapunten bilih seueur kalepatan. Mangga nyangga keun mudag-mudag impian bagian ka-hiji. Naha eneng nu kudu tanggung jawab panu mawa mobilna haritapan adina eneng? Bu Marni nanya Dewi da umumna nu kudu tanggung jawab mah nu harita nyetiran lain nu boga mobil. Rai abdi tos ngelupas tanggel walerna, Bu. Gening, kurang ajar mun kitu maah boga adi teh. Sanes kurang ajar, tapi takdir waktos kajantenan harita, Rai abdi tilar dunya di tempat, teu tiasa katulungan Dewi. Innalillahi. Bu Marni saharita ngomong kitu bari ngusap dada, rewas geus salah sangka nyebut kurang ajar ka anu geus eweuh dinu kieuna. Hampura ibu, geus wuzon. Sapoe jeput manehna jeung Anita ngobrol. Samemeh balik manehna janji rek nelepon ka imah ngabejaan salakina jeung anak-anakna. Harita pisah oge, Bu Marni teu panggih Dewi jeung Anita da ceuk bejati Aisyah maah isukna dicarekan lak-lak dasar. Nepi keun ka adi sia-sia di hareu peun jalma loba di rumah sakit ku Pak Apong, salakina. Dianggap teu gancang ngabejaan, padahal Bu Marni maah sadar muun Anita teu gancang ngabejaan da HPE jeung katepna leungit dina waktu kajadian jeung loket-loketna. Bu, muhun abdi Anita. Bu Marni karek sadar jeung yakin anu ayeuna nyekelan dua leunguna teh Anita. Gabruk teh awak Anita digabrugan jeung diciuman pipina. Gulis, hampura ibu, caan nganuhun keun da kaayaan harita teu ngamungkinken. Hampura oge bapa, nya. Sanggeus rada lila nangkeupan awewe nu geus nulunganana, Bu Marni karek ngajak diuk, ngariung jeung Aisyah, sedeng keun Rafli dititah ka jero nepungan heula Pak Apong, bapana. Rafli nu asup ka kamar nempo bapana keur dikompres cai haneut kuati nu ceuk Aisyah ngahaja dititah datang kadinya ku bapana. Leutik hate rasaan Rafli nempo kayaan bapana nu ngalempreh kitu maah, ditambah manggil wati ka imah jiga nu ngahaja ngabelel keun panona supaya nempo leuwih jelas mun kahayangna minantuan wati nepi ka ayeuna masih kekeh. Tong hayang nyabak bapa, jauhan diugna atawa jungweh balik, urus anak pamajikan maneh, keun nu ngurus bapa maah cukup kuati. Pak Apong ngepes keun leungeun Rafli nu harita rek nyagap tarangna. Asa nyelekit omongan bapana karasana ku Rafli nu terus ngageser keun korsina rada jauh, nempo keun wati ngaganti kompresan ku anduk anyar anu haneut. Geus, kaluar, kunaon cicing di dieu, atawa geus torek ceulina di jejelan kunu teu balik ku si Rosma. Wati, teang ibu sina asup.
Pak Apong geus ngomong Dewi kitu nu keur Rafli maah mun bapana keur dina kaayaan sehat pasti ditempas. Tapi ayeuna mah manehna ukur bisa tanggah nempokeun lalangit kamar. Sedih lantaran ngarasa nepi keun ka ayeuna caan bisa sakali oge nyenangkeun hate bapana. Aya naon, Pak? Keun masalah eta maah keku ibu diobrolkeun ka Rafli. Ongkohna Rafli ayeuna datang sorangan teu jeung Rosma jeung. Penyanyaho, jeung si Anita jalma nu sok pangbeung harna. Rek naon dibawa ka dieu, tita dicandung si Rafli ku ibu? Pak Apong motong omongan Bu Marni. Manena nyahoeun aya Anita da ngaadenge tiwatinu tadi nyempet keun ngintip ka tengah imah. Astagfirullahaladzim, ari bapa sok salah sangka wae. Istirahat gerah, tong loba pikiran keun masalah Rafli jeung Wati, serah keun ka ibu. Bu Marni ngajawab bari nahan ka keuheul, narik leunggeun Rafli kaluar ti kamar Pak Apong. Naon maksuda tadi ibu nyebut Rafli jeung Wati? Sanggeus aya di tengah imah Dewi, Rafli nanya ka indungna. Nu terus melong rada lila kana beungeutna. Fli, ayeuna bapa geus 70, ibu oge 65, utamana bapa ayeuna maah geus mimiti ririwit, bisi yeu maah, bisi bapa atawa ibu pondok umur, tega teu mun Rafli terus kitu wae, ngalawan ka bapa. Geus kitu Bu Marni ngomong kitu ka Rafli nu caan bisa nebak kamana arah omongan indungna harita. Bapa ngahampura jeung matak senang hateena mun ayeuna sakali ye weh nurut, kawin Wati da kamari waktu ditanya ku bapa jeung ku ibu, ngajawab teu kabiuratan da ngomongna oge bogoh ti waktu harita diamprokeun jeung maneh teh oge. Gubrak. Aya jantung nu ngagubrak dina dada Anita nu awalna geus boga rasa bisa ngaberesihan handapna tangkal cengkeh, tinggal ngeundiukeun jol-jol aya hujan gede, cengkeh nu marurak teh lapur da palit ka bawa cai. Sedengkeun Rafli, katempo ngaheruk, ngalayangkeun pikiranana ka Rosma, pamajikana nu sakitu sabarna, tahan banting dibawa senang susahna. Tong dijawab ayeuna, sok mikir heula saminggu maah, mun bisa pamajikan ajak ngomong, cing ikhlas kituh itung-itung males ka nyeri bapa ka amanehna. Jadi, jelengeng teh asa dibentar gelap matak Anita teu sadar nyebut jadi ge. Cengkeh teh lain ukur buahna mungkul nu kabawa palit tapi tangkalna oge geus aya nu nuar. Raflu nu diharep keun lajang kolot atawa duda singoreng angeus rimbitan. Aya naon, Bu, jadi naon maksadna? Rafli nu gancang sadar nanya ka Anita nu harita pipina ngadadak beureum. Teu, nanaon, Kang ke Dewi weh di jalan jadina. Di jalan. Jadi naon neng, boa-boa, Rafli jeung eneng bobogo. Henteu, Bu, sanes eta, duh yeu teh gening teu raos pisan, jadi ngiring kahampangan, kapalih mananya. Anita katempo rampang raumpeung sedengkeun Bu Marni panona rutret ka Rafli jeung ka Aisyah nu harita jiga nu heran pancaan lila Anita teh tadi tos di toilet. Balikna, sapanjang jalan Rafli jeung Anita pabetem-betem jiga nu geus ludes bahan picaritaeun, utamana Anita nu ngadadak malik era ka Rafli, da hayang ngareret oge mimiti asa-asa. Asa boga salah nu kacida gedena lantaran salila ieu manehna babasaanan omhang jeung tutah titah jiga ka tukang kebon biasana. Ngantep manggulan karung taneuh, sasapu jeung bebersih imah jeung kantor. Singoreng Rafli teh gening anak jalma aya. Manehna hayang nanya oge, soal titahan Bu Marni, naharek diturutkeun atawa moal, teu wani pok.
Bu, janten henteu nyimpang di Cikalong. Untung samemeh nepi ka Cikalong, Raffi boga keur bahan ngomong soal papadon Anita nu waktu keur indit hayang nyimpang heula di Cikalong. Nanya kitu soteh pedah weh angkena Rafli rek menta izin heula moal digawe 3 poe maah, rencanana rek maturan anak pamajikan di imah bari ngabaladah nepi keun kahayang indung bapana nu menta supaya manehna ngawin wati. Teu kedah, Kang, tos wengi, langsung weh, abdina carape hoyong istirahat heula. Rarasaan Anita meni bunga di mimitian diajak ngomong teh ngan ari ngaliuk maah caan wani da ngajawab ogi manehna tungkul pura-pura nyokelan kupuna. Keur Rafli sorangan jawan Anita malah jadi asa ngaganjel. Lain sabab ku embung nyimpangna tapi ku cara nepi keunana, basa dununungan ku naon ayuna maah meni lemes. Enjing abdi bade istirahat heula di bumi 3 dinten maah, mobil angge weh ka kantorku akan ngarah karyawan tetep giat didamelna dan nyangka mun abdi lebet. Beuh. Gerentes hate Rafli, dunungan jiga safikiran pisan jeung dirina nu tadina maah rek ngomong menta izin prei ka amanehna. Muhun. Teu bisa henteu, Rafli nya kudu ngaheu euhun. Parentah dunungan di tempat digawe keur manehna maah absolut kudu dilaksana keun. Keun da ngomong ka apa majikan maah aya keneh waktu da indungna mere atregana oge saminggu. Geus kitu maah duanana eueuh nu ngaromong Dewi nepi keun ka hareu peun imah. Anita turun, nolak dianteur keun nepi ka jero jiga biasa namun balik ti kantor. Anita nu sanepina ka kamar, maksa keun mandi heula ku Cihanut, geus kitu karek nyoba meureumkun panonna nu ngadadak teu uday keun tindoh. Fikiranana poek, asa keur mawa mobil teu mawa STNK jeung SIM, dipegat pisan polisi, mobilna disita. Sedeng manehna mun tetep hayang nepi ka tujuan kudu leumpang, jauh, capek jeung caantang tu nepi. Manehna terus muka keun gardeng, ngaleupas keun tetempoan ka tempat harita Rafli muka baju, bulu-bulu dina dada jeung leung-una asa ngahiap-hiap. Kadieu wanita, kadieu urang tangkeup ku akang. Ah, tentrem merasaanana mun sirahna ngagelehe didinya. Abdi S1 manajemen bisnis. Basana, basa Rafli nu sakitu sopana, bisa pisan nutupan kaayaan nu sabenerna malah daek hirup hina ku hayang-hayana minuhan tanggung jawab keur kulawargana. Lalaki nu ampir sampurna keur pamajikanana. Rafli nu isukna indit bareng jeung Rosma anu kantorna gening sarua, bedana Rafli di bagian keuangan ari Rosma di pemasaran nu bangunan kantorna misah ti gedung utama. Tapi harita maah Rafli caan nempo keun kaherana, oge caan ngomong mun manehna digawe di gedung utama, da eueuh waktu keur nyarita keunana, duanana sarua kudu ngudag waktu ngalaksana keun kawajibanana masing-masing di tempat pagaweanana. Abdi jigana wih telat, Kang, badi aya presentasi heula sareng Pak Roni tilas pimpinan di kantor. Ngan waktu Rosma turun, manehna nyempet keun kitu nu ku Rafli dienya keu. Terus nincak gas mobilna Dewi diparkir keun di tempat parkir khusus direktur jeung direksi. Di lain tempat jeung waktu, Bu Marni keur ngawulaan Pak Apong, dawati isuk-isuk tadi izin rek balik heula, ngomongna maah rek ngaganti baju bawaanana nu caan diseu-seu. Tu da kitu ari budak nyaho diri maah, embung panyusah keun batur. Nyeusuh, jajan tarama enta. Solatna tahajudna katempo ku bapa, ampir unggal pouting.
Teuing geus sabaraha kali Pak Apong muji-muji wati calon minantu ka meumeutna ka Abu Marni nu terus ngahaminan ngarah salaki ka beuli hateena, bisa gancang jag-jag waringkas diui, pato jaya jeung hateena da teuing atuh ka awati teh manehna maah asa aya wae nu ngaganjel bari teu nyaho sababna. Padahal mun nempo wati sapopoena teu nyalahan teuing mun salakina coop pisan ka amanehna teh. Tindak tandukna tertib kasurup ku papakaanana nu narutup, timimiti sirah nu hijabna tara leupas nepikeun ka abasana anu lemes jeung ajrih ka akolot. Enya, engkis yang aku nunggu di tempat biasa. Ganjelan ngan eta hiji, Bu Marni pernah ngadenge wati ngomong kitu dina telepon di dapur nu kabeneran pisan manehna erek ka tukang nyokel cikur di kebon pipireun imah. Bu Marni ngerasa mun wati boga kabogoh. Ngan mun dipikir-fikir pan wajar mun parawan bobogohan maah kasanding jeung umurna nu ngora keneh, dibanding niat manehna jeung Pak Apong nu malah rek ngajodokeun wati ka anak lalakina nu jelas-jelas geus boga anak pamajikan. Ari si Rafli kumaha cenah jawabna, "Bu, implengan kapegat." Pak Apong ngomong kitu. "Urang ngadoa weh, Pak. Budak urang menta waktu saminggu keur ngajelaskeun heula ka Rosma, cenah." Bu Marni ngajawab, "Saolah-olah nu menta waktu saminggu teh Rafli lain manehna." Sakali Dewi bapa rek negeskeun, anak minantu lain ukur basana mungkul, tapi leuwih ti kitu. Anak minantu leuwih ti saukur simpenan, ibarat urang melak enteh nu aya hasilna keur minuhan hasrat dunya. Keur bapa maahlir ibarat investasi mun urang geus tilar ti dunya, boga anak minantu nu bakal terus nisan urang di akhirat ku dua-duana. Coba Apong nu terus ngusapan dadana. Coba ayeuna urang rek ngarep doa naon ti minantu urang jiga si Rosma. Akhlak maah katempo ku papakaanana oge, make span parondok boro jiga wati maah, ditiung-tiung atuh ari ngarasa jadi muslimah maah. Caan meurun, Pak, hidayatullahna boatelak. Lila Bu Marni keuheul dengan eta weh anu diomongna teh. Iraha, Bu, nu jelas maah mawasial. Ibu kacilakaan inget tuh. Pan gara-gara geus nempo si Rosma ngalahirkeun, melaan bohong ka bapa susulumputan hayang nyabak incu. Tos, Bapa. Jika nu teu percaya wae kana takdir. Komo batur maah, boga anak jadi bangsat, boga minantu ngajual ganja. Diajar narima gera. Pehok-pehong oge si Rafli anak urang jeung si Rosma minantu urang. Kakeuheul Bu Marni keuna di puncakna, manehna ngomong kitu bari nangtung, terus ngejat ti kamar ngagubrakeun awakna kana sofa di tengah imah. "Bu." Caan gesatarikan nafas diuk dina sofa, Pak Apong geus gegero Dewi bari dina leungeuna nyekel salambar kertas pernyataan ti notaris nu caan diteken ku manehna. Baca, mun geus ngarti bejakeun ka si Rafli jeung Aisyah. Surat dibacaku Bu Marni nu sanggeusna langsung molotot, ambek ngan teu upok. Ari bapa nanaonan ieu teh make rek ngahibahkeun kebon enteh ka awati, 5 hektar teh lain saatik Pak, jaba Rafli teu kabagian pisan. Boga hubungan naon urang jeung wati? Panjang hubungan ana, ngan si wati mungkul nu bisa ngadoakeun mun bapa geus paeh. Beu, nepi ka kituna. Gerentes hate Bu Marni nu terus kaluar Dewi, manehna teu sadar keur diawaskeun ku wati nu harita geus datang, ngintip jeung ngadengekeun obrolan di kamar antara Pak Apong jeung Bu Marni. Ari Rafli, harita keur kurang ngeunah perasaan ti saprak nyaho mun Rosma digawena sapagawean jeung manehna.
Terus tadi karek engeuh mun nu sok nganteur keun Rosma nepi ka imah teh Roni nu diakin keun Roni urut direktur di dieu samameh diganti ku Bu Anita. Manehna nyangka mun Roni ieu, Roni salakina Bu Anita nu ceuk Bu Nina maah gara-gara kanyahoan ngagelap keun duit perusahaan ditambah salingkuh jeung awewe lain. Moal kitu pamajikan aing awewe salingkuhanana teh? Rafli kafikiran kadinya, komo Dewi tadipan pamajikan ngomong balik telat lantaran rek presentasi heula jeung manehna. Hatena mimiti nyeksrek, mun nya teh aya pantesna mun bapana nyebut ka manehna wangkelang. Tanda perasaan kolot anu jero ka anakna. Pas teh bener pisan, pamajikan aya meureun jam 10 puting maah dianteur keun nepi kaluar pager Roni pisan nu harita katempo pisan keur dicium lengauna ku Rosma. Haram jadah, maneh Rosma. Ceuk Rafli bari kekerot, asup ka kamarna, ngahaja kunci imah teu dicabut ngarah Rosma teu bisa asup, mere waktu keur manehna bubuntel pakaanana nu diasupkeun kana tas. Giriwil ngais anakna, susulumputan keluar liwat dapur, mipir-mipir liwat ka tukang ngeun masjid nu berasna ka jalan gede tempat mobil Anita nu dipakena diparkir didinya. Manehna mangprung ka arah Pangalengan, peuting yeurek nitip keun heula Rafael ka indungna, subuh karek balik Dewi ka kantorna bari rek terus nalungtik saha-saha wae nu geus pernah nempo pamajikanana dibawa ku Pak Roni. Enya sok kahayang bapa ditedunan nganti ayeuna nepi keun ka waktuna Rafli ngawin wati, menta dibere waktu 2 bulan, keur beberes heula jeung Rosma. Sanggeus nyarekeun budak di kamar Aisyah, Rafli ngajak ngobrol jeung indungna di tengah imah. Beberes. Naon maksudna, Rafli tong nepi ari nyerah keun Rosma maah, karunya ka budak, ongkohna bapa oge teu nungtut kitu? Bu Marni kaget oge ari ngadenge anakna rek nyerah keun Rosma maah. Ngarah puas, Bapa, Bu. Tong dibahas Dewi eta maah urusan Rafli. Ngan sakali Dewi, Rafli daek kawin jeung wati tapi bere waktu heula 2 bulan. Tapi Rafli teu ngajelaskeun leuwih loba da ngomong kitu teh bari terus nangtung, asup ka kamar adina nu keur eueuh da geus balik Dewi ka kontrakanana di Jakarta, deu keut kampus tempat kuliahna, ninggal keun indungna nu harita sabenerna geus surti mun anak lalakina keur pasea atawa boga masalah jeung Rosma, pamajikanana. Obrolan indung jeung anak nu nenangkeun hate Pak Apong nu harita keur diuk nyarande dina ranjang bari dihuapan sangutim kuati nu sarua bungahna da ngarasa usahana salila yeu, meunang hasil, bisa jadi minantu Pak Apong, juragan enteh pangbiung harna sapangalengan. Perasaan nu beda jauh jeung Anita nu harita malah jadi terus kagegeringan akibat embung dahar jeung kurang sare. Panyakit lambungna angot Dewi nu maksa manehna kudu dirawat di rumah sakit bari nungguan Rafli nepi ngabaturan sanggeus biu di telepon ku manehna nyanggupan datang bari kadenge sorana jiga anu hariwangeun pisan. Hanjakal nu ditungguan nepi kai suknai siukna Dewi Anita dirawat di rumah sakit, Rafli teu embol-embol, malahan sanggeus 3 poe dina waktuna Anita meunang balik ti rumah sakit, Rafli eueuh bejana pisan. Tos 4 dinten, Pak Rafli teu lebet, sugan abdi mah sugan teh ngarencangan ibueh di rumah sakit. Di kantor Bu Nina staf keuangan nu meja kerjana ngarendeng jeung Rafli, ngajawab kitu waktu ditanya keun ka manehna. Kamananya, hapaena oge malah dipaehan? Anita mikir, ngira-ngira di mana jeung aya naon nepi keun ka Rafli ngaleungit nepi keun ka ayeuna.
Kapaksa manehna nelepon bapana, nginjeu mobil heula alesan muun mobil manehna keur diservis di bengkel. Mobil nu ku manehna disupiran Pak Andi ti kantorna, nuju ka Pangalengan dararasaanana aya hubunganana jeung kajadian kamari ieu. Rafli jiga nu kesel waktu indung bapana nitah ngawin wati. Ewo, di imahna nu di Cigreleng geus ditempo encan, Neng. Bu Marni kacida kagetna ngadenge muun Rafli geus 4 poena teu digawe bari mawa mobil Anita. Ka abumina maah abdi teu acan, sieun bilih istrina lepat tampi, matak abdi langsung ka dieu weh datos ngaros kenal sareng ibu. Geus ditelepon, di mana cenah? Atos Bu, mungti 4 dinten kamari waktos abdi lebet rumah sakit, masih ngawaler, bade langsung angkat saurna, tos kitu les weh teu tiasa dihubungi Dewi. Anita ngajelaskeun kajadian waktu manehna nelepon Pauting ti rumah sakit jiga nu ngingetan Dewi Bu Marni nu nyaho Pauting harita nyaho mun jam 2an Pauting maah anakna ngomong genitip budakna. Aya kaperluan ngadesek, Bu. Rafli ngomong kitu waktu Bu Marni ngahugal nitah isuk weh isuk-isuk inditna, tapi Rafli teu nurut, ninggal keun imah bari meureun caan sare-sare acan. Moal kitu. Ngadada kafikiran waktu manehna kacilakaan, salaki jeung anak anu sakitu koko tetengan neangan manehna. Halo, halo, halo. Gancang manehna nelepon Rosma, ngaharep muun anakna aya di imah jeung pamajikanana. Hanjakal telepon teu dijawab jigana teu kadengeun atawa ninantuna keur sibuk digawe. Hayu, Neng anteur ibu. Bu Marni nangtung narik leunggeun Anita, ewo salahna keur jaga manehna rek kantor polisi rek nyieun laporan leungitna Rafli sakalian rek nyimpang ka urut batur sakola nu jadi wartawan rek minang saraya leungitna Rafli supaya diasupkeun kana warta elektronik. Usaha indung nu 3 poe sanggeusna meunang kabar ti urut babatura Rafli nu pernah disampaurkeunana. Nelepon muun manehna meunang kabar ti terminal Pangalengan yen supir elf jurusan Bandung Pangalengan aya nu pernah nempo di pengkolan haji, beh ditueun Cihideung aya mobil merci bodas euroun. Supirna harita keur digusur ku jelema nu marake tergos diasupkeun kana mobil Avanza hideng nu dipalangkeun di hareupeunana mobil merci eta. Sedan bodas, Bu Marni katempo kaget ngadengena da memang waktu ngadua kalian anakna ka dieu mawa budakna sarua make mobil sedan bodas. Enya, Bu sedan bodas, mewah. Enu nelepon ngayakin keun Dewi. Nah ewo nu nulungan kitu? Teuan yeun cenah da disangkana rampok, keur maah supir nu nganyaho enana harita ngan 2an jeung kenek, Bu. Nuhun atuh kabarna, cep keku ibu di telepon Dewi. Ibu rek nepikeun heula ka bapana. Assalamualaikum. Bu Marni gancang nutup obrolan, terus nyaritakeun masalah eta ka apong nu sabenerna tita tadi oge ngadenge. Rafli, ngan yeun susah weh ka kolot teh. Rengse Bu Marni nyarita, Pak Apong saharita ngomong kitu bari hudang tina sarena. Antep tong di tangan. Paling oge nyumput dina koleksi Rosma. Pak, ari bapak popokan teh meni asal? Budak panci kene geus daek nedunan kahayang bapa, teu mungkin aya di imahna, pan matak nitip keun si Rafael oge, rumah tanggana keur aya masalah. Geus cicing weh, mun teu hayang panggih Dewi jeung budak, keun ibu neangan sorangan. Bapa di dieu weh telepon si Wati titah maturan, mun bisa kawin sakalian ku bapa.
Bu Marni mudal Dewi amarahna, muka keun lomarina bubuntel, dibawa ke dapur ngais incunan. Emaan, emaan. Geus kitu manehna gegeroan ke apak eman supir kulawargana nu harita keur anteng nelapan mobil di garasi. Muhun, Bu. Pak Eman rikat nyamporkeun dudungan awewena ngarebut gembolan tina leunguna. Gancang anteurkeuh ibu ka Cigreleng? Jawab Bu Marni bari naek kana mobilna, diuk di jok tukang mepende incunan nu kahudang keun tina sarena. Bu Marni geus niat ngalawan salakina nu salila ieu sok asa meunang sorangan. Manehna rek nyoba cicing heula jeung Rosma, minantuna bari nungguan kabar saterusna ti Aceng urut batur sakolana nu ayeuna jadi wartawan tea. Rosma nu harita beurang oge geus aya di imah, tisaprak peroni pimpinan di kantorna diganti ku pamajikanana, digawe teh kurang sumanget. Lain soal Pak Roni sok sering mere bonus wae tapi karesepna oge loba nu sarua, ti mimiti kadaharan nu sarua resep lada oge musik rock percis jeung karesep manehna. Matak mun sakaliun indit presentasi jeung maneha, bawanana sapanjang jalan teh gumbira. Smokes the water, dengdit, deng deng deng. Kagambar Dewi dina mata mun keur indit atawa balik presentasi tinu jauh, jojorokan ngalagukeun lagu Smokes the Waterna Purple, duaan dina mobil. Keer. Ngan lamunan kapegat da HPE dina leunguna ngageter tanda aya SMS atawa WA, nu asup. Ibu geus di jalan jeung Rafael rek ka imah, kade tong kamana-mana. Rosma meni luncat sanggeus maca eta WA, sangkanana bener mun salaki jeung anakna aya di imah mitohana. Manehna geus sono kaduanana, da kamari rek nelepon Rafli. Asa-asa da karasaku maneh namun salakina indit ti imah bari mawa kateungeunah. Kitu Dewi rek nelepon mitohana, komo dati saprak kawin jeung salakina. Manehna teu dibere kawani ngamimitian tunyutanya, segen jeung ajrih da sadar mitohana teu nya tujuan waktu manehna kawin jeung Rafli anak lalaki nu ngan hiji-hijina. Praa. Gelas kosong jeung botol cai mineral nu ditanggiwi Rosma saharita bahe jeung baki-bakina waktu manehna nyenggol awewe hareupeuna nu rek asup ka rohangan rapat divisi pemasaran di kantorna. Aduh, puntennya, Bu. Cok Rosma nu terus nempokeun suku awewe eta nu rahaut, getihan saatik urut katinggang gelas biujigana. Gewat manehna lompang ka arohanganana, rek nyokot tisu keur ngelap suku awewe eta ngan hanjakal waktu tisu geus ka bawah, awewe eta geus eweuh ti tempatna bieu. Bari nyapu keun beling urut gelas peu-peus, manehna culang cileung nempoan sugan awewe eta aya keneh, mun aya keneh manehna rek sadadu sakali Dewi, tadi leumpang ngalamun da bari nahan ka nyeri. Caan aya kabarna, mangkaning mawa mobil mewahna Neng Anita. Ilas keun mun Rafli ngawin si Wati, nedunan kahayang bapana nu kekeh. Dua persoalan nu ditepikeun mitoha awewena tadi pauting terus kafikiran. Mun sek salaki kawin Dewi teh jeung batur, komo bari kapaksa, meureun dirina moal nyeri-nyeri teuing. Tapi ieu panjung Wati nu manehna apal ti keur samemeh kawin oge geus jadi cucuk tina rumah tanggana. Wati nu terus dijodo-jodokeun jeung salakina nepi ka ayuna. Mun enya jadi dikawin, rarasaan manehna asa balap mobil, disalip dina tikungan, nyaho-nyaho Wati geus hareupeunana bari nyeung seurikeun jeung mupuas. Terus Ari Anita, saha Dewi wae? Meureun waktu nu ngagerus pamadegan salakina jadi lunca-linci luncat. Ah,
Jika kumahanya awewena. Sesek rasana muun mikiran eta dua persoalan. Tapi gancang manehna sadar kudu milu meeting munggaran jeung pimpinan anyar ngan dihalangan ku satpam nu ngajega hareu keun panto aula. Rapat geus dimimitian, Ibu Direktur geus muka acara. Cok Ibu Lilis, teu meunang aya Dewi anu asup. Pokna satpam bari ngajega nanggeukeun hariguna di luhureun dada. Ari Bu Lilis nu disebut keunana nyaeta Kepala Divisi Pemasaran, atasan langsung Rosma. Kapaksa manehna balik Dewi diuk di kursi kerjana, muka hapena nu tadi dipaehan heula darek milu meeting tea. Aya meureun 10 maah panggilan nu teu kajawab, 4 diantarana jeung hiji WhatsApp ti Pak Roni. Biar saya gak di sana lagi, jangan putus hubungan Don, gimana kalau sore kita ketemu, saya punya rencana bikin pabrik teh, tolong carikan di medsos, mesin apa saja pendukungnya plus harganya ya, coy. Serengeh Rosma nyerengeh, mun komunikasi jeung Pak Roni memangna oge leungit batasan pimpinan jeung bawahan teh. Komodina keayaan ayeuna, kontakna Pak Roni, bari satik oge lumayan bisa ngubaran guligahna hate. Boleh, Pak. Tar saya konfir waktunya, nyari waktu kosong setelah mendengar perintah direktur yang baru. Baitu si again. Jawab Rosma dina wabari terus nelepon balik ke ajal manu tadi nelepon teu kajawab jeung nelepon mitoha awewena nu ayeuna aya di imahna, nanya keun kaayaan budak. Geus cing soson-soson digawe, ngurus budak maah heulaan ibu batan maneh. Budak keur nyusu. Jawaban mitoha karasa garing, jeung wano, teu kaku jiga biasana. Sora nu mimiting wat keun hateena ngarah bisa sabar jeung tawekal ngajalan keun hirup kaharupna da salain Aisyah, gening aya keneh ti kulawarga Rafli, nu karasa masih mere sumanget jeung ngagedekeun hateena. Bu Marni anu gigih neleponan kaditu ka dieu, nanya jeung babaledogan sugan jeung sugan nyahoeun laratan Rafli ayeuna. Kesore muun bubaran jalma kalaluar ti kantor, manehna rek ngabejaan Anita ihwal kacurigaan dirina muun Rafli aya nu ngarampok atawa aya nu nyulik salaras jeung bejati Aceng urut batur sakolana Rafli. Bu Marni mah teu sadareun muun ti isuk, Anita maah geus nyahoeun kajadian eta da di telepon polisi nu ngabejaan mobilna panggih di pakebonan karet, jalan panghubung antara Subang jeung Majalengka. Matak waktu sorena di telepon Bu Marni, Anita maah geus aya di Polres Subang ngajalan keun pamariksaan polisi nu nalungtik asal muasal kunaon mobil bisa aya di pakebonan karet nu jauh kaditu ka dieu nu dijawab ku Anita saujeratna ti mimiti dipake ku Rafli nepi keun pangakhiran komunikasi jeung Rafli buntu waktu manehna di rumah sakit. Jelas ieu mah Rafli dirampok atawa diculik da aya saksina supir elf nu nganyahoan kajadian Rafli digusur diasup keun kana mobil lain ku jalma nu ditararegos. Anita oge saterusna nepi keun info nu cikeneh ditepikeun ku Bu Marni ka polisi nu mariksana nu terus polisina ngajangjikeun rek gewat ngadatangan sopir elfna. Polisi teh sumanget da komoku Anita dijangjian sagala akomodasi narek didukung sapinuhna ngarah Rafli gancang kapanggih laratanana. Rafli nu harita keur diajar leuleumpangan, mapai-mapai bilik hiji imah leutik di sisi leuweung nu teh jauh ti tempat manehna saminggu katukang di dibalangkeun ku dua lalaki nu ditararegos jeung marawa bedog. Manehna ditulungan ku Ki Jamhuri, aki-aki nu kabeneran ngalah suluhna ngulampreng kadinya.
Aki-aki nu katempona teu samanea ada masih bisa manggul Rafli nu tulang igana raretak urut di teung geulan sapanjang jalan ti Pangalengan nepi keun ka dieu, dia lung keun ka ajurang da dianggap geus paeh. Nani, eta si jaka sina asup heula urang tempo dewi awakna, sakalian panutu keun kiurat, ketan hideung jeung cikur, urang balur keun. Teu sabaraha lila kadenge Ki Jamhuri ngageroan budak awewe teuing anakna teuing incuna nu harita keur ngahaneut keun sangupoe kamari dina langseng di dapur. Enya, bah. Budak awewe nu disebut Nani, nyeleng keung ti jero dapur. Terus kadenge sorang ulu trak panto dibuka keun, manehna datang bari ngageng Rafli nu tisaprak inget diaku keun ngaran jaka ku Ki Jamhuri jeung Nani dati mimiti panggih. Rafli pura-pura amnesia teu inget nanaon pisan. Ngahaja Rafli kitu da geus mikiran rencana sorangan ihwal lalakon nu nimpa manehna nu geus diculik jeung birogahala ku jalma-jalma nu mararake teregos tea. Aya hiji nu kumanehna apal ciri-cirina eta jalma, nu harita waktu manehna digotong rek dialung keun kuduaan ka ajurang, bari meletet oge kanyahoan nu hiji dina beu heungna aya tatoan mangrupa gambar kalajengking jeung make batu akik warna beu reum nu rarasaan maah manehna pernah nempo tapi saha jeung dimanana caan kaimpleng. Manehna rek ngadagoan cageur cicing diobatan heula di dieu ku Ki Jamhuri jeung Nani bari nyusun rencana kudu kumaha kahareupna, kegeus karasa cukup masagi karek diprakeun. Sawatara keur ngabantu hirupna salila di dieu, manehna geus nitah ngajual cincin kawinan nu teu karampas dina leunguna ka Anani. Matak ti harita, Rafli jiga nu ngasing keun diri, hirup di sisi leuweung diladenan ku Nani dibarengan ku Ki Jamhuri nu ngeusian awakna ku kanuragan. Cing bisa mawa diri, beral maneh gera indit, teangan jati diri maneh tong ngarasa hutang boh ka abah, boh ka si Nani da eta maah geus kawajiban silih tulung jeung sasama. Teu karasa genep bulan geus kaliwat, Rafli oge geus ngarasa masagi nu dina hiji poe ninggal keun Ki Jamhuri jeung Nani nu katempo sedih ditinggal keun ku lalaki nu salila yeu geus diurusna. Tong sedih, iraha-iraha akang pasti ka dieu dewi. Urus abahnya. Rafli indit ninggal keun maranehna, leumpang 2 jam leuwih nepi ka ajalan gede teh. Tidinya karek manehna naek sabaraha kali angkutan nepi keun ka hareupeun imah urut batur kuliahna di Kiara Condong Bandung, jam-jami, urang padang nu boga portal berita di internetna geus kasohor pisan. Subhanallah Fli, aing niasa ngimpi panggih dewi jeung maneh. Kamana wae, si Anita kabogoh maneh sababaraha kali datang ka dieu nanya keun maneh. Jam-jami katempo bunga pisan waktu Rafli datang ka imahna. Adventure, lur. Jawab Rafli bari terus ngobrol ka ditu ka dieu, lolobana ngobrol keun keur jaman bareng kuliah nepi ka duana ayeuna geus rarimbitan. Maneh masih jeung Rosma, Fli? Hampura waktu kawin urang teu datang da urangna harita maah keur balik pisan ka Alembur, ngawauhkeun pamajikan ka adua sanak urang di Padang. Enya jeung Rosma. Ari Ratna pamajikan maneh ayeuna ka mana, gening eweuh di imah? Digawe? Pikun maneh maah, pamajikan urang maah poluan lain si Ratna, maneh moal apal fi. Polwan, dinesna di mana? Polda, bagian reserse. Obrolan jeung sobat moal anggeus sapoe ari lila teu panggih maah. Ngan Rafli sadar datangna ka dieu teh pan boga maksud pangviral keun dina portal berita jam-jami.
Seolah-olah manehna kapanggih teunggah haja di jalan dina kaayaan otakna geus linglung, ngaku keun ngaranjakan nu keur neangan kulawargana. Boga maksud naon maneh make pura-pura amnesia. Jam-jami kaget waktu manehna dititah bohong ngaberita keun Rafli amnesia. Pasti boga maksud ngancaan ayeuna dibukana. Pokona kitu maneh pan ahlina ngabohongan publik maah, bro. Ke finansial ku urang dibantu keur miral keunana. Ngan engke pauting, urang anteur keun heula ka imah Bu Anitanya. Rafli nutup obrolan bari pamit rek neangan heula losmen murah heula, rek ngaso keun heula sukuna urut 2 jam leumpang ti imah Ki Jamhuri nepi ka ajalan gede. Keur jam-jami sorangan eueuh masalah malak bunga da isuk bakal boga piwartaeun balarea da ihwal dirampok jeung diculikna Rafli masih hanaut keneh diberitakeun dina TV jeung media sosial. Cagurang tinggal keun heula Rafli, manehna sina ngaso heula, ayeuna mah urang pindah ka tempat lain, di mana Tony jiga biasa namun balik digawe sok ngadon ngaropi heula jeung tatang sobatna nu gawena sarua jadi marketing freelance atau analog kasarna mah nyaloan tanah jeung perumahan ngan skalana leuwih gede. Keur uplek ngobrol keun soal tanah nu rek ditawar keun ka pengembang perumahan, Tony nempo mobil Avanza hideung ngaliwat hareupeun manehna diuk nyang hareup ka jalan. Tang, tuh apal keneh mobil eta? Ceuk Tony ngomong ka tatang bari nunjuk mobil nu ngaliwat di unu harita keur parkir rada jauh tidinya. Heu, naon kitu? Deuh ari maneh. Urang maah apal tina cirina, eta pan mobil anu kamari ieu ngebut nepi keun ka baju urang baraseuh oge? Yakin? Yakinlah, cirina sarua aya stiker daun enteh di tukangna. Yakinnya? Mun yakin ku urang rek ditegor yeuh supaya tong dewi-dewi. Mawa mobilna supaya rada tertib ari masih di lingkungan apartemen maah. Tatang ngomong kitu bari panonana teu leupas nempokeun panumpang jeung supirna nu keur kaluar tina mobil. Pak Roni geuning, "Ton." Tapi sanggeus disidik-sidik nu kaluar tina mobil teh, geuning Roni. Tatang apal pisan da Roni kamar apartemena sablok jeung manehna. "Heu, kumaha nyarekanana pan eta salaki bos maneh, Tang?" Dikitu keun ku Tony, tatang teu ngajawab ngan leunguna terus ngabebenah posisi HP-na, video keun Roni nu keur leumpang ka arah lobi apartemen ngaleng batur awewena. "Bos naon?" Jeung si Anitana geus resmi pisah, Ton. Sanggeus Roni teu ka tempo deui, tatang karek ngajawab. "Randa atuh bos teh ayeuna maah. Bisa meureueun?" "Waduh." Serap teuing Ton, si kukut nu di imah hiji gecukup, ngoal beak-beak sababaraha kali lebaran oge, hahaha. Tatang ngajawab ditungtungan seuring ngabarakatak bari ngabayang keun pamajikanana nu tambah lintuh wae sanggeus ngalahir keun anak kaduana di lemburna di Garut. Anak pamajikan nu kapaksa dilongok 2 minggu sakali, sedeng keun manehna di dieu nyewa kamar apartemen kuduaan jeung Tony nu kabeneran sadaerah di Garut. Tony urang leles sedeng keun manehna urang sukaregang milu di imah pamajikan nu boga usaha konveksi jaket kulit. Sedeng keun Tony lamunanana beda, malah tibalik ka Anita anu 3 poe ka tukang panggih. Dikenal keun ku tatang di kantorna waktu nawar keun tanah nu cok fikiranana cocok mun di jiun apartemen. Anita anu harita katempo kumanehna kacida geulisna, pinter jeung tegas, umumna sikap jalma beunghar jeung sukses. Anita nu harita rewaseun campur bungah kacida, waktu peuting-peuting kadatangan Raffi nu keketok kana kaca kamarna.
Rafli memang datang ke imahna rencepan naek teksi jeung ngaluncatan pagar di gigireun imah nu rada poek. Kaang, ari akang kamana wae? Samemeh diuk di tengah imah, Anita dus hariweus-weus nanya ke Rafli. Aya, Bu. Jawab Rafli nu terus nyarita keun kabeh kejadian salila manehna leungit genap bulan leuwih jeung rencana kaharupna ka Anita. Kitunya. Kunaon atuh harita teu gera-gera lapor ka polisi? Beres Rafli nyarita, Anita geus nganaha-naha Dewi dadina fikirna lamun gancang lapor. Meureun kejadian leungitna Rafli moal kaluli-luli. Polisi? Mun lapor ka polisi mah atuh kanggo naon abdi pura-pura amnesia ngaku keun nami jaka? Kaya waktosna ibu terang. Ka ibu kumaha, wartosan ulah? Karunya dugi ka ayeuna masih milarian wae, komo istri akang. Entong, Bu. Teras kunaon kitu istri abdi? Rafli ngahawab bari Malik nanya. Nya pasti hariwangna langkung ti ibu atuh, Kang. Hem. Ngadini jawaban Anita kitu, Rafli malah jiga nu sinis. Kacurigaan ka apa majikan nu geus midua hate jeung lalaki lain masih napel dina fikiranana. Nu penting abdi nyuhun keun ridona calik di dieu sasasih dua sasih maah, dugi ka urusan abdi rengese. Insya Allah kedina waktosna sagala kahadean ibuku abdi digentosan. Rafli teu neruskeun ngomong keun Anita tapi mimiti asup kana poko rencana sawatara waktu rek cicing di dieu da ngarasangan Anita mungkul nu bisa ngajaga Rusia. Anita dipilih lantaran ngan manehna mungkul nu teu kaiket ku hubungan batin kakulawargaan jeung katempo leuwih bisa ngandalikeun emosi jeung perasaana. Ari keur Anita sorangannya moal nolak pisan malah bagja kacida lantaran ayeuna maah bisa unggal poe panggih jeung Rafli, lalaki nu ampir unggal usik mundar mandir dina lamunan jeung impianana. Harepan ngagebrai Dewi, sugan jeung sugan weh witing tresno jalaran soko kurino, papatah urang Jawa teh bener. Ku seringna panggih, lila-lila Rafli deo-deo. Nuhun Gusti. Ceuk manehna bari seuri leutik sanggeus nempel tonggong Rafli asup ka kamar tamu. Manehna ayeuna asa geus aya hareupeun tangkal buah nu asak ngan hanjakal caan bisa diala, dipesek jeung di dahar lain di kamar tamu tapi di kamarna anu seungit jeung lega. Ah. Rafli oge sarua, caan bisa sare, malah manehna keketepan keluar kamar Dewi nuju ka kamar Anita anu nutup. Geus kitu nempelkeun ceulina kana panto kamar, ngadedengekeun geus sare henteuna Anita. Dirasa teu ngadengena naon, Rafli mastikeun munu di jero kamar pasti geus sare. Matak jejengkean manehna leumpang Dewi ka dapur da dipapiliun ka tempo meja makan parompong eueuh nu bisa didahar sedengkeun beu teungna ti tadi oge teu eureun kekerebekan. Di lomari dapur untungna aya beas dina plastik nu kumanehna dikumbah make cai tina bak kamar mandi tukang da ngocorkeun kran maah sieun gandeng ke kadengeun deuwih ku Anita. Manehna ngaliwet beas eta bari kakaratak Dewi kana lomari sugan weh aya supermisa bungkus maah. Ehem. Jantungna meni asa coplok, waktu kadenge tukang yunana aya soranu dehem. Lalaunan manehna ngaliuk. Ibu. Ceuk Rafli ngabelehem daerah asa jadi bangsat kacerek pisan ku polisi. Laparnya. Ceuk Anita bari seuri nuntun Rafli ke tengah imah, muka kulkas gede di juru nu anyar dibeuli jiga nama da waktu kamari ieu Rafli lar sup ka imah ieu eta kulkas caan aya.
Tahiu sanguti sareng sayur lodeh hanot keun dina microwave weh ngarah tereh, ibu nu ngagoreng steak nanya, da ibu oge sami lapar. Ceuk Anita Dewi bari nuduh keun sangu dina rantang plastik jeung sayur lodehna, sedeng keun manehna nyokot daging steak 2 siki anu garede. Muhun, Bu. Jawab Rafli nu terus nanggewi rantang nutur keun Anita nu ukur make baju saree satur ipis-ipis acan jaba kacangan ti hareupna, teu salah Dewi, gambar pamandangan hareup keun beunggo teh pohara heuhna, jiga gitar bisa leumpang. Rafli nu ngahanjakal keun deu keutna jarak antara tengah imah ka dapur, kunaon teu ujau, damun jauh maah meureun bisa lila nempona. Coba eta mun Anita teh Rosma, keur ambek oge ka manehna nempo kitu maah jigana langsung dikekeek, dijungkir balik keun gebisa. Maklum geus genep bulan leuwih sapoe manehna teu panggih jeung nu hanyir-hanyir. Kaang. Rosma nu dibayang keunana harita sababaraha kali ngimpi papanggih jeung salakina. Rafli nu keur ngudag-ngudag manuk di pasawahan, terus tigebrus kana walungan caah. Kaang, tong ninggal keun abdi, pokna Dewi leuwih tarik nu matak ngahariwang keun Bumarni nu erek kacai, wudu rek sholat tahajud. Sewut. Rosmam, istighfar gulis, istighfar. Bumarni asup ke kamar Rosma, nepakan pipi minantuna bari nitah istighfar. Bu, aya naon? Rosma hudang tapi caan sadar pisan. Hudang, gulis, tong loba pikiran, Rafli insya Allah salamet, cing percaya ka ibu, batin indung moal bisa dibohongan. Cing sabarnya. Ceuk Bumarni bari nangkeup sirah Rosma didedet keun kana dadana jiga ka anak sorangan. Ari Rosma saharita jadi sedih, pauting yeu asa deu keut jeung indung sorangan, digeulis-geulis jeung ditangkeup ku mitoha teh, asa ngimpi tapi nyata. Matak curweh saharita cai matana kaluat ditutur keun inghak-inghakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Teu karasa manehna tahlil jeung tahmid, lain istighfar jiga titahan mitohana. Rosma asa diguyuran madu jeung diamparan harepan muun isuk pagito Rafli pasti balik Dewi dina kaayaan nu geus beda. Matak harita, manehna nutur keun mitohana ka acai, wudu milu tahajud babarengan. Manehna rek mentaka Allah ngarah rumah tanggana disinglar keun tina marabahaya lisan jeung perbuatan. Tilu poe tisaprak Rafli datang ke Aimah jam-jami di Kiara Condong, masyarakat mimiti ramee ngaromong keun panggihna lalaki ngaranjakan nu beungot jeung pangadeganana sarua jeung Rafli, korban parampogan jeung panculikan genep bulan kaliwat. Cenah mah bener eta korban parampogan bah ulah, ngan jigana digebugan waeku pelakuna jadi nageger otak jiga nu kurang waras ngaku-ngaku ngaranjaka. Bisa oge, ngan cenah mah geus kabur Dewi ti imah nu manggihanana, kumaha kengabukti keunana. Urang mah sarua cok beja, bener eta anak sudagar ente? Mun enya terus panggih ku urang dianteur keun ka imah kolotna yakin da pasti dibere duit gede. Ceuk beja maah, cenah maah, ceuk si eta maah, teuing sabaraha reubu cenah Dewi maah obrolan soal panggihna Rafli rame diaromong keun di trotoar, di angkot, bus kota jeung tempat sejenah, hanaut bari caan jelas juntrungna oge. Kebiasaan bangsa urang nu resep ngupas berita nu teu jelas jigana moal eureun nepi ka kiamat oge komo keur jalma susah maah ngagibah teh sarua jeung hiburan, sawatara waktu mopohokeun pangabutuh nu caan kacumponan. Nu pangheulana rewas campur ku ato, tangtu Rosma, pamajikanana.
Rewasna nya lantaran maca dina medsos mun Rafli panggih tapi tina kaayaan langlang lingling. Sedeng atohna, gening asaku tereh pisan Allah ngajabah dua-duana nu teu uelah mentang ngarah salakina disalamet keun tina marabahaya. Matak harita, rengse maca beritana dina HP. Manehna gancang nelepon Roni nu kamari geus di janjian daek ngabarengan ka bagian logistik kapolisian nu rek nyiun ratusan asrama di Gede Bage. Nah batal, Ros. Kadinge Roni ngomong kitu dina telepon. Penting pisan pak, salaki abdi tos pendak cenah tinggal di YouTube gera. Naon? Sora Roni jiga nu rewas. Salaki abdi tos pendak, kang dikiara condong. Nut. Tapi teu dijawab da kadenge sora HP Roni dipaehan, teuing dihaja, teuing teu ngahaja kapencet. Ngan Rosma tagiur teuing ari kudu mikiran nu kitu maah, manehna terus menta izin ka Abu Nani, atasan di kantorna. Alesanana aya janji jeung calon pembeli perumahan kaitan jeung pagaweanana di bagian pemasaran. Rosma gancang nelepon Bu Marni, ngabejaan panggihna Rafli jeung ngajangjian papanggih di parapatan Karasak ketidinya rek naek angkot 05 jurusan Cicahem nu ngaliwatan Kiara Condong. Rosma rek nepungan jam-jami nu boga portal berita, rek nanya kebenaran beritana. Asli yeu teh tatang nu video keun? Sedeng keun Anita harita keur ngobrol jeung tatang nu ngahaja datang ka kantorna nempo keun video nu pernah direkamna waktu Roni keur ngaleng awewe ngora ka apartemenna. Asli atuh, Nit. Akang nu video keunana. Jawab tatang bari terus nyarita keun mun kamar apartemena tatanggaan jeung kamar Roni ditambahan geus lilanya mun Roni sok mawa awewe nu dina foto eta ka kamar apartemena. Naha teu ti kamari ngabejaanana. Saemplunya. Dasar lalaki maah caroh kabeh. Lain kitu, Nit, hoream ngadu teh, ngaran-ngaran rumah tangga. Pasea-pasea keteh akur Dewi, tinggal goreng naweh ka anu ngadukeunana. Tah sieun kitu matak akang jempe oge. Naha atuh ayeuna nitah nempo video ieu? Pedah weh akang nyaho mun didinya geus pisah ditambah kesel ka Pak Roni mun mawa mobil di area apartemen oge tarik wae. Tatang ngajawab bari seuri. Kirim keun videona. Ceuk Anita Dewi bari ngasupkeun puluhan lambar duit ratusan kana amplop nu terus diasupkeun kana saku bajuna tatang. Nuhun nyatang, tong segen-segen mun ayana naon telepon abdinya. Oh nya, isuk abdi hayang nempo langsung, tunjukeunnya tempat nu santai tapi bisa jelas nempo si orwodonanya. Siap, bos. Tatang ninggal keun Anita anu bungah pisan lantaran sakali ieu maah proses ceraina nu katunda-tunda dacaan bisa buktikeun salingkuhna Roni nu dijadikeun alesan dina gugatan ceraina bisa lancar ku ayana video pameran tatang. Manehna kamari bisa oge cerai jeung Roni tapi make jalur islah atawa musyawarah di BP 3 Pangadilan Agama ngan manehna embung ari kudu mere konvensasi maah lantaran konvensasi nu dipentaku Roni angkana miliaran. Duhapun teun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.